bahwa almar'u ala dan ala dini khalidu ala dini khalidi ari hiji jalma teh eta teh tergantung babaturanana. Jadi lamun urang tanah sae awalna hiji jalmi tinggali babaturanana. Santri pasantren puluhan tahun kuwi ka kampung keras gaul jeung preman tong lami saminggu da jadi leungit santingna teh jadi preman cicing di terminal mang tahun-tahun eta preman teh cicing di terminal ras we ku ajengan teh diajak nyupiran pan langsung sikap preman teh nutara di kopeah make kopeah dadek nyupiran ajengan nutara make kokok di kokok dadek nyupiran ajengan gitu ya. Kulantaran eta gaunan lepat nun mawi kumaha mujalasah sayana upami saurna teh manjalasa aliman manjalasal fuqaha sajami anu sering calik jeung fuqaha ahli fikih sareng ajengan maka eta jami zada adab tambah-tambah akhlak. Lamun urang sering calik bae Bu lain ngadangukeun ieu mah lain ngaos ieu mah mung calik kumpul calik jeung jalmi saleh calik jeung kiai calik jeung ulama karek calik nampul zada adabu maka tambah-tambah adab akhlak. Manjalasa sultanan zada kibru sajami nu loba kumpul jeung pamarintah jeung jalmi seur jalmi anu luhur darajatna maka non tambah-tambah gede uluna gitu. Padahal anu jadi pejabat mah batur na urang gede uluna. Kadang-kadang sapertos kitu. Kulantaran mujalasah eta. Manjalasal agniya qasa qalbu. Sajami anu loba cenah mujalasah jeung jalmi anu beunghar eta ngagampangkeun naon teu hasatena. Tapi sabalikna manjalasal fuqara qalbu. Sajalmi anu sering mujalasah jeung jalmi-jalmi anu fakir bersih hatena lembut hatena tawadu. Jadi lamun urang hoyong di pasian lembut hate